Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sim kuring bade ngaoskeun ieu pantun manawi aya manfaatna oge aya faedahna kanggo anu maryogikeun dina raga ngawitan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di madrasah, kopiah wadah rambutan, ngajarawab salam jigan warga weyak ieu geus aya anu narunhutan. Melak jati sisi leuweung di ceboran da make cai, bisi tadi rada malaweung wang cobian maca salamna sakali deui. Daun salam daun mareme dibagikeun poe Salasa, ngajarawab salam mani rame tapi jiga anu kapaksa. Kaliki wadahna peci kasolokan mancing lele, ngaji teh parentah Gusti lakonan tong diengke-engke. Nongton sulap ka Cibuntu ka sawah jalan bari ningal cai, kade hilap pamitarolap ilmu karena Allah mekenging ridho Gusti. Ada itik di tengah sawah dikejar kalkun, itiknya jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es batu wadahna termos, sakitu abdi pernios. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.